Ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang. Duh dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji. Nomor kedua Itrati wa bial ibadamu takidi minum usarawami. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saum. Iki kusu jibab hal tetap ing dalam mertalakeun puasa. Qala tabaraka wa ta'ala ngadawuh Gusti Allah maha barakah ya Allah lan maha luhur ya Allah ing ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahru ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamahu sunna lakum qiyamahu ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina sahieu urang masih keneh dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nuku nikmat etalah urang dina sahieu bisa kumpul di majelis ieu kalawan niat anu sami yakni urang ngayakeun penutupan pangaosan dina tahun 2011 atau 1432. Mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi gagah ku Gusti Allah dina ngalaksanakeun ibadah puasa khususna ibadah tarawehna tur ibadah-ibadah nu lainna sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu hiji bab rek nerangkeun puasa. Padahal mah geus teu diterangkeun geus apa. Unggal poe aya nu puasa bae, aya nu per Senin Kemis, aya nu awal, tengah jeung akhir. Aya nu dina bulan Mulud, bae ngumbah keris aya puasa. Bulan Rajab, di bulan Ramadan
urang mah ieu mah ngeling-eling bae nu can apal supaya apal, nu geus apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa teh cek sakadar lugot ma al imsak teh nahan. Asal orang nahan tina sagala rupa ngeker cek bahasa Arab cek bahasa Jawa. Eta teh ngaranna puasa. Lain teu dahar teu nginum ti jima beurang, peuting ge teu ka mamana ge, teu dagang ge, eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina sagala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa. Urang mah teu rek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda. Cikupa Belaraja Pasar Kemis bari Sunda nage istimewa. Sunda nu panglemes-lemesna di dunia. Sunda bagus Bandung mah eleh ku urang Cikupa. Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an. Aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean. Ku duaan ge tibalik. Jadi cowong urang Cikupa. Teu kudu make sapeker. Jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo. Jeung Baduy. Make sia aing. Aya di Pasar Kemis mapan abdi. Kuring paling hebat paling kasar na. Aya di Cikupa mah. Ka mana sia aing tungguan ngising heula jorok. Tapi sakitu ge bagus kene dibandingkeun jeung urang Rawakidang. Rawakidang ngopo arang marari hujan ulu kutur. Teka artieun urang Bandung naon sia eta cenah kitu amat. Geus kitu bae tah dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masyaallah ilunan dur di ewe lurah teu jero-jero aja. Asal alikat ngadenge. Tapi di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara mah ibaratun anil imsaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqtin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Iji ibaratin nahan dahar, nahan minum, nahan jima. Dina waktu nu ditangtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting. Eta ngaranna puasa cek syarat. Ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teu dahar teu nginum teu jima, tinimiti surut panon poe nepikeun ka tinimiti muncul fajar tepikeun ka surut panon poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu nginum teu jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu nginum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Sarua bae. Aya teu niat pentingna teu dahar teu nginum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Ieu mah puasa cek sara
mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Di mana Allah nerangkeun puasa di Quran, mana ayatna ieu nu tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu, yakni jelma-jelma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mu'minun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah, dititah, wahai jelema nu ariman, rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh, kutiba alaikumusiyam, dipardukeun ka maraneh kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu. Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah sama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing dibebas-bebaskeun jeung Gusti Allah, aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung si eta. Ku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya. Diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun. Alhamdulillahirabbil. Besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu. Aya anu ngahiri, emang hirian urang cikupa. Kakana diberi duit 100.000, adina 50, adina ngasah pedang ngahiri deres sama diberi kene ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodona nang Gusti Allah. Kakana boga pamajikanna rada jore, adina boga pamajikanna rada geulis, ngahiri deuk dibunuh tarolol jeung cikupa eta. Kunaon gitu-gitu teh. Saya ge, urang dititah puasa, besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah, disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sakumaha dipardukeunana puasa ka umat maraneh kabeh, ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang. Di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut. Umat Kangjeng Nabi Isa mah beda, sapoe puasa sapoe ente, sapoe puasa sapoe ente. Geus nu sabulan teh 15 poe, memehna dititah puasa genep poe. Nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae, ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah. Eueuh panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimumule dimuliakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kitu, kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang
sabulan campleng. Itulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa. Disunahkeun qiyamul lail nu mancak faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Haramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya ya kabehan sia bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mantap bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya. Kunaon? Bunga teh aing mah lain naon bukana doang. Aduh asana. Kunaon mah? Rujak. Di dia sirup, di dia kopi, di dia susu. Hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah ieu bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang deui mah lain. Aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur. Kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae aing nyaho maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajroona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung nu encan coba eta.
luar biasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa nu geus jeung uncan. Kakarak wih, ya mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu, ku urang nanya naon kebutuhan. Dicumponan ku manehanana bahkan delewihan, bahkan ngajangjian di manehanana ieu maka karak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah, mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nyana unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu we ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh kunaon penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah, eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh gitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Balamal mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu teh bupati. Itu di Lampung tau kos itu. Menang niru di dia di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mata. Baheula mah lamun di sekolahan datang penilik, wah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ke sekolahan nyana menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Nirisan. Tungtungna mah nu ditekenna orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karari itu eta. Seuri heueuh meureun tah kajeng kumaha teh. Guru tanu dari guru kajian itu tetep cali berlain dari nu beres mudah-mudahan ku aya pengajian ieu jadi beres bawahan jeung atasan beres rakyatna jeung pejabatna beres muridna jeung guruna beres kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh, sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu, aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah, biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa, emang gonon gitu. Nyana mah mau berkah, tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay, bodalna diangkut ka atas punya. Eta teh bunga, takut itu teh.
Guru baik ge salah, guru ngaji baik ge salah, kiai baik ge salah. Oh, atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kedatangan kiai baik ge teu bungah luar biasa. Ndes ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadi mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu wa ta'ala. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Sanu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana. Antepkeun we lanan. Aduh, masyaallah di urang sabaraha ranteun ngobagasa. Teu rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyieun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoeun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan eta setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna mah ceknya diantepkeun bae lah bebaskeun anak buahna mah so masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditengkel kayu nu di naon guha dirantai anu di laut di batu anu ditanggal caringin roboh tanggal caringinna dirantai macem-macem. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang.
mun urang puasana sesuai syarat jeung rukuna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidatis sayatin wa marwatu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Gulikat abwabun nar. Lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka. Tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah. Lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhulu moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disariakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Dahaga saeutik-saeutik. Masyaallah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu. Sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan. Maknya orang ndek dibawa dosa orang ke bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa orang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelit na tolotan teh. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi orang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntungan gede orang tinggalin bendu orang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna aduh kahaji gitu kumaha ieu. Ku geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nih, cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan.
melakukan perintah dan abri gitu kayak ini kita ku komandanna siap dan kita puasa tidak siap loh waduh eta lamun ditita ku komandan mah ditita ku bupati bae bawahanna siap bapak saya laksanakan ditita ku gubernur siap awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap arolonya sapan siap teh diparentahku jelema mah siap dam tapi diparentahku Allah sakitu make baret beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah mah siap jan kita ulah korupsi teh tapi ku komandan mah siap dam masyaallah eta mah deres pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot ka dieu mohon sabaraha itu balik oh sakumaha ditanya ku dan Ramil berapa dia balik ya dihitung bae nih hitung bae di mana bae gua ri ya jadi mana di ditu ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya bubuka. Ayo cari bareng. Hi, bari bulan puasa dia itu balik terus. Sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira ditita kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 8-9 tahun aya nu kuateun puasa 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakara kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa di pasar Kemis nu kitu teh tama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah lah Masya Allah iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min rihil miski baula ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambeuna minyak misik Masya Allah coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik coba ke ieu cak Kangjeng Nabi barang diamban jah henteu jadi mah bau kadal paringanan aya indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah Wahabi itu percayaan ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Si Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana
Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta teh. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Loba-loba di Indonesia jeuna. Ah, ieu kuaripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned ya abdi buku barat tahun hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan Nabi dinya cek pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa gimana imanet kupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa kitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Unzilat at-Tauratu li sittin mabaina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina usrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama,
di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah iyalah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyamal lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fima siwah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fima siwah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuat. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari ieu nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asalna aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh omoain gitu urang mah sa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih kayak di imah jadi ku ari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha seset-sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi nomorna ka Imam Syafi'i. Ya, atah keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngajaing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus ngiuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Bis datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah
Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikihi di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buabaat ku cenah aya anu main kartu buabaat ku cenah aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos itu mah. Henteu teu. Bawad ku nyana. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus teu lembu ujianna. Tah sakaran Nazarudin tadi. Tah dayus. Tah deui. Bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin yang mau mengkedasi lagi tambah leleb kieu Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat gede amat amina bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah kadengin nyungkun tanawan cenah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge aduh ya Allah makaring loba sia pejabat nu ngaji di dieu lain lalagan loba cek aing loba dan moal salaman keng gesanana geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh iya pasti bangetnya lain deh cingus ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kala lotor gitu bajuna asa da balik ke heula atuh pejabat ulah tenang moal naon bos aku mah budak leutik ye urang seuseuh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan jan teu apa ceknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jah moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat tidinya wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah
Iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh. Eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh nu ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap-tangkap nu ngomong tangkap nu ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris sih naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi kanjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek kanjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral umam a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaulama aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Duh dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hadeh. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 berang. Wah tak aku budak kudu bakal grogol nih budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun. Netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung
dikenyet-kenyetkeun kaget telepon hurung terus bae terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha. Lantaran Kangjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan saha jelema nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Ieu keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar sieun ka Allah. Kunaon teu nginum sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan sieun ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mah pan kitu pan. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep we sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo kajian Ramadan ya. Bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ka urang. Masyaallah, siap dan kene wae.
Iya bulan sabar wa sabru fawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad. Wa syahrul muzadi tuhur rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratit. Gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik ganjaran. Aduh, orang mah diomong gitu teh, diomong gitu, asana lo banu merek ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang merek tolol, emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang merek, ayo malah asana ya, lo banu merek ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, udah aing ya, biar usaha aing hayang ngere, masya Allah. Gitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel lagi dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta, berarti bungana teh berapa kan? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantap lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu man najidu ma naftiru sha'in. Kami pantu boga jeung mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yaqullahu alaihi anfatara sha'iman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awwalu rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe.
Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah. Dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Margaduana biruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal. Wa in kana fasiqon. Lamun urang ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabah alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudunya waktuna urang teh iraha. Sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na ieulah urang tunggu informasi badan ru'yat Indonesia ke aya diumumkeun ku presiden atau ku menteri agama. Silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di badan ru'yat tim Indonesia, tinggal tunggu irah